Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu dalika jeung ari cirina itu iradatu katajrid ma iqamatillah iya kapil asbab eta ayyuhayya yen nyawiskeun Allah kana itu asbab laka pikeun anjeun aya jalan ti Allah tah wa antajida jeung yen manggihan anjeun assalamata kana kasalamatan fi dinika dina agama anjeun inda mu'anatiha dina nalika ngajalankeunana itu asbab wa yaqta'u jeung megatkeun Allah biha kalawan itu asbab toma'aka kana tomakna anjeun amma tina perkara laisa anam bi aidin nasi anu aya dina leungeun manusia wala yusgil jeung teu mantak nungkulkeun itu perkara ka anjeun amma tina perkara anta anu ari anjeun pihi eta tetep dina itu mak min wadhaifil ibadati tina pirang-pirang warna ibadah az-zahirati anu zahir wal ahwali jeung pirang-pirang tingkah al-batinati anu bangsa hate ciri dibere jalan usaha ku Allah hiji nyampakna pikasabeun dua ciri urang ciri iqamatillah iya kapil asbab ya ciri bahwa Allah nempatkeun urang dina asbab dina kasab hiji aya jalan pikasabeunana nu kadua antajida assalamah fi dinika inda mu'anatiha dina nalika urang ngajalankeun kana eta kasab maka salamet agama tegasna henteu tumiba kana haram nu katilu wa yaqta'u biha to muka amma fi aidin nas dina nalika dijalankeun eta kasab urang moal tomat kajalmi nu kaopat la yusjiluka amma anta fihi min wadhaifil ibadati dhahirati wal ahwalil batiniyah dina nalika eta kasab dijalankeun teu mantak mohokeun kana ibadah teu bantak tinggalin ibadah gitu itu jalan usaha ti Allah lamun sakira-kira di mana digawean ieu mantak tinggalin ieu ibadah itu lain jalan usaha urang gitu jadi moal mantak katungkul nepi ka ninggalkeun ibadah jeung moal mantak katungkul hate ku eta kasab tah berarti Allah nempatkeun ieu kasab maneh gitu maneh teh kudu cicing di dieu ari kira-kira celek meunang ieu pagawean tapi teu kaburu jumahan-jumahan teh lain pamere Allah tata lain bagian maneh di dinya gitu tapi teu kaburu jumahan-jumahan acan teu kaburu salat ieu aya kasab mah ieu wah bae nu penting loba duit we eta minas sahwati tina sawarena pirang-pirang sahwat aya sahwatin nufusi tegasna pirang-pirang sahwat nate allati an tadau anu ngajak kitu nufus ilaiha kana itu sahwat al khafiyati anu sama wa kanat jeung bukti naon sahwatun itu asbab eta sahwatan sahwat li adami wukufika
karena teu aya cicingna anjeun ala muradi sayyidika dina kersakna dunungan anjeun wa muwafaqatika jeung ngakuran anjeun murada nafsika kana pamaksudan diri anjeun wa khafiyat titik wa khafiyat jeung ari khafiyah disebut khafiyah li anna dhahira karena saestuna ari dhahir li anna dhahira dalika karena saestuna ari dhahirna nu dicaritakeun eta anna muradaka kana saestuna ari pamaksudan anjeun bitajarrudi kalawan tajarrud al inqita'u eta megatkeun ilallahi ka Gusti Allah taala wa taqarrubu jeung gawe geus ilahi ka Allah wa batinuhu jeung hatena itu si jalma anna murada sahwat kana saestuna ari pamaksudanana sa anna muradaka kana saestuna ari pamaksudan anjeun as-sahrata anu masur bil wilayati kalawan kakawasaan litakossidika litaksuda lituksida pikeun dia ngamaksud ka anjeun annasa ka jalma-jalma bil iktimadi kana bil iktiqadi kalawan nekatkeun wa taqarrubi jeung deukeut ilaika ka anjeun pakapatakoto amangkan narima pegat amma tina perkara anta anu ari anjeun eta yusaddidu anu ngabangetkeun kana itu perkara pakor kola mangka nyata ngucap sal arifuna pirang-pirang ahli ma'rifat iqbalun nas alal murid kamaluhu sammun qatilun. Aduh. Itu cek ahli ma'rifat iqbalun nas ari tunduk jalma-jalma alal muridi ka jalma anu ngamaksud deus ka Allah qabla kamalihi sameme sampurna na itu murid eta sammun racun qatilun anu maehan lamun jalma tunduk lamun urang teu bisa ngendalikeun hate urang jalma teh tunduk alal murid qabla kamalihi memeh sampurna ieu memeh panceg urang jalma geus tunduk sammun qatilun itu ada tundukna jalma-jalma kitu memeh urang sampurna dina status muridun itu bakal jadi racun dan urang teu senang kena urang bakal poho ka Allah bakal mohokeun urang ka Allah tuh nepi ka warubaman qata'ata jeung terkadang pagmegatkeun anjeun bidzalika kalawan itu iqbalun an wadhaifika tina pirang-pirang kebiasaan anjeun wa auradika jeung tina pirang-pirang aurad anjeun wirid anjeun wa sirta jeung jadi anjeun eta tatlang ningali anjeun lima kana perkara bi aidin nasi anu aya di antara jalma-jalma. Jadi